Naon ari atap nasak? Ari atap nasak teh nyaeta make pelantara huruf atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim beribadah dihormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu amal palahan mulia nu tayasana tujuan urang sadaya nyaeta bade masalah ilmu nahwu dina kitab Jurumiyah. Nyata ayeuna babna bab atap anu kamari nyaeta babna atap. Mudah-mudahan ieu Jurumiyah teh anu bae terangkeun ku sim pribados nyaeta sing nerap nyaeta ka para hadirin, sing paham ka para hadirin supaya tiasa nyaeta maca aksara gundul. Karena pada terang masalah maca kitab aksara gundul nyaeta ngabutuhkeun kana ilmu nahwu atanapi nyaeta ilmu Jurumiyah di antarana. Maka ayeuna urang kawitan dina ieu hanja nyaeta dina bab atap ayeuna kembali pun bab naat ayeuna dina bab atap. Secara Sunda wae langsung untuk kudu nyaeta dibaca huruf-hurufna seperti babul atfi itu kudu kitunya langsung nya ya. Ieu dina kitab Jurumiyah arek nerangkeun bab atap. Anu maksud di dieu nyaeta dan bab atap teh nyaeta atap nasaknya. Atap nasak anu diterangkeun dina kitab Jurumiyah. Emang atap aya sabaraha? Ari masalah atap aya sabaraha? Eta dina alfiah mah emang aya dua. Hiji aya atap nasak jeung kadua aya atap bayan. Tah anu di dieu diterangkeun nyaeta atap nasak. Naon ari atap nasak? Ari atap nasak teh nyaeta make pelantara huruf atap. Nah eta nyarina pake pelantara huruf atap. Ari huruf atap teh paling aya 10. Ari huruf atap nyaeta aya 10. Kahiji wau, kadua pa, katilu suma, kaopat ao, kalima am, anu kagenepna ima, anu katujuh bal, anu kadalapan la, anu kasembilan lakin, anu kasapuluh kata. Tah eta nu kos kitu teh nyaeta huruf atap. Huruf atap teh maksudna kumaha? Huruf atap teh nyaeta anu ngajadikeun pelantara jadi kudu sarua dina masalah tingkahna. Sagala hukumna masalah barisna. Lamun baris anu pertama nya di mana-mana baris pertama nyaeta rapa, anu kadua ge rapa. Nah, contohnya anu rapa anu kadua ge kudu rapa. Di mana lapan pertama rapa terus aya huruf atap nu beda antara 10 nya anu kadua teh kudu rapakeun lapan nu kadua. Kudunya eta ngaranna atap. Kumaha ayeuna dina masalahna teh pan ayeuna tang jelas teu make huruf atap. Tah make iman huruf atapnya eta termasukna atap. Di mana-mana aya lapan terus
aya huruf atap di antara wau terus aya lapad deui tanya eta nu kadua teh diatapkeun dan dipilukeun kana nu pertama. Contohna seperti jaa zaidun wa amrun tuhnya. Jaa zaidun wa amrun. Jaa fi'il madi, zaidun nyata fa'ilna. Zaidun teh nyata jadi panggil. Kan baris panjang kudu rapata. Terus ayeuna ya wa amrun terus make waw aya wawan wa amrun tah ieu dibaca wa amrun teh ku sabab nya teh diatapkeun kana zaidun. Dipilukeun kana lafaz zaidun. Zaidun rapa amrun oge kudu rapa. Kunaon sebabna si amrun kudu rapa? Karena nya eta aya karena diatapkeun. Naon si diatapna eta waw. Naon waw teh disebutkeun di dieu hukna eta atap nasab maksudna wa amrun jaa zaidun wa amrun. Si amrun eta barisna kudu rapa ku sabab diatapkeun kana zaidun. Ciri huruf atapna nyaeta waw. Nah itu. Nah di mana-mana itunya di mana-mana aya lapad make huruf atap berarti eta kudu dipilukeun kana lapad samemehna. Naon eta zaidun contohna jaa zaidun. Nah di mana zaidun rapa si amrun oge kudu apa ku sabab diatapkeun kana zaidun. Kunaon si zaidun teh barisna kudu apa? Eta tadi dipanggil si zaidun mah tina lapad jaa. Zaidun jadi panggil tina lapad jaa. Ari jaa naon? Eta mah jadi fi'il madi. Jaa mah pan fi'il, jaa teh nya eta fi'il madi. Nah itu ari zaidun jadi panggil lah ari amrun diatapkeun kana zaidun. Tah itu. Nah, tadi antaranya di mana ya lapad make wawu terus aya lapad. Nah, rapa berarti anu make wawu lapad anu make wawu eta kudu dirapakeun. Intinya contoh jaa zaidun wa amrun. Terus nya 10 takabenya rapat pokoknya huruf atap teh nya eta anu ngajadikeun lapad eta kudu dipilukeun ka samemehna. Aya 10 di mana-mana aya lapad make waw atau anu 10 dia diucapkeunnya waw pa nya. Aya lapad make waw make pa make suma. Tah eta si lapad eta kudu dipilukeun kudu dianukeun kana naon? Lain kudu dipilukeun naon? Kana samemehna rapa nya anu make waw ge kudu rapa. Samemehna nasab kudu nasab. Samemehna jr kudu jr gitu nya. Nah, itu kumaha ayeuna anu jr anu nasab harap atap anu kudu nasab kumaha contohna? Contohna anu nasab mah nyaeta Ro'aitu Zaidan wa amron. Ro'aitu Zaidan wa amron. Nah, itu nyontoh dan hawaii. Ro'aitu Zaidan wa amron. Kumaha eta dibaca wa amron si Zaidan eta? Karena tadi amron kunaon si amron eta dibaca nasab. Ro'aitu Zaidan wa amron. Kunaon si amron baca nasab ari tadi dibaca apa si amron? Ayeuna nama si amron kudu dibaca jadi nasab ayeuna mah. Karena
diatapkeun kana lafaz zaidan ya, karena diatapkeun kana lafaz zaidan. Amron atapkeun kana zaidan heueuh pakai huruf atapan wau. Zaidan wa amron teu meunang dibaca amrun, ayeuna kudu amron. Aya tadi nih baca amrun, aya tadi mah nya ada datapkeun kan zaidun teh eta kana zaidun. Dan apa? Ayeuna mah nasab si zaidan. Jadi kudu sabuatnya eta. Ayeuna nasabnya teu meunang teh kudu nasab. Si amron teh karena si zaidan nasab, si amron oge kudu nasab. Itu karena diatapkeun si amron teh kana zaidan. Zaidan kunaon baca nasab aya tadi rapa aya tadi pan jadi panggil. Ayeuna jadi naon? Ayeuna mah pangna dibaca zaidan karena jadi maf'ul tina lafaz ro'a itu. Itu nya perbedaan. Aya tadi mah jadi panggil si zaidan. Ayeuna mah si zaidan jadi maf'ul tina lafaz ro'a itu. Ya, jadi nu diatapkeun oge kuduna nasab ayeuna nya. Itu jadi wa amron. Ayeuna lamun cara si zaidan eta dibaca JR. Nah, di mana-mana si zaidan dibaca JR berarti jairnya payahna si aya ge amrin oge kudu naon wa amrin kudu JR-keun si lafaz amrin oge. Tadinya amron kudu amrin. Contohna kumaha? Contohnya seperti marartu bi Zaidin wa Amrin. Tuhnya marartu bi Zaidin wa Amrin. Si Amrin eta kudu dibaca JR ayeuna mah. Ari tadi nasab, ayeuna kudu dibaca JR. Kunaon sebabna? Karena si Amrin eta diatapkeun kana Zaidin. Kumaha tadi Zaidin nu tadi mah Zaidan kunaon Zaidan? Ayeuna bari berubah pangkatna si Zaidin. Tadi jadi maf'ul, ayeuna mah Zaidin jadi naonkeun di-JR-keun ku sabab kedatangan harap jar. Lafaz Zaidin eta ku sabab kedatangan harap jar jadi kudu baca JR. Jadi bi Zaidin maratu bi Zaidin dunya. Bi Zaidin teu meunang dibaca bi Zaidan karena di mana-mana lafaz kadatangkan ku huruf JR eta kudu dikasrohkeun, kudu JR-keun. Contohna bi Zaidin nya. Bi Zaidin kudu JR aya bian eta nya. Bi Zaidin teu meunang bi Zaidan nya. Bi Zaidin ku sabab kadangan huruf tuang JR-keun nya eta di antarana bi. Eta dina naon teh? Geus dina pertama kalam teh ya. Terus wa amrin eta teu meunang dibaca Zaid wa amron kudu amrin karena diatapkeun naon karena Zaidin eta. Lalu pernah dari diatapkeun teh dipilukeun kana semena. Itu kan aya apa bedana make huruf atapnya lain atuh kitu dipilukeun keneh sina oge. Ya itu nya sina dipilukeun bada eta ge atap oge dipilukeun ngan bedana hari atap mah nya make huruf karawannya wa amrin teh nya bari saujare namanya. Nah si atap eta kudu baca JR di mana-mana samaina JR. Contohna seperti tadi bi Zaidin wa amrin. Tah nya eta. Kumaha ayeuna nu jajem? Nah, nu jajem kitu keneh lamun samehna jajem ku jajemkeun deui berarti eta pingil ngaranna. Pingil diatapkeun ka pingil deui karena dina masalah isim eueuh anu jajem. Tuh. Nah, contoh kumaha contohna? Jajem kudu jajem deui. Contohna seperti Zaidun lam siwa lam yaqud eta diatapkeun kana lam yakum. Wa lam yaqud silapan yaqud diatapkeun kana yakum. Kumaha lamun kita contohna kitu mah contohna seperti Zaidun lam yakum wa yaqud itunya kudu pakai lam ya sebenarnya geus kanyahoan karena aya wau
Zaidun lam yakum wa yaqud. Tuh make lam yaqud geus kanyahoan setiap make wau nya berarti lapat pil eta disaruakeun jeung itu ngabuang naon ngabuang lam kudu mah. Zaidun lam yakum wala ulun make wau teu make lam wa yaqud. Nah itu. Lam yakum wa yaqud wa yaqudu itu sajen fi'il mudhari nya tetap diulah dibaca apa? Tetap kudu yaqud. Kunaon sebabna? Karena diaturkeun kana lam yakum. Kunaon teu make lam? Tapi saya wau ieu di mana aya lapad make wau berarti eta diatapkeun kana samemehna. Kudu disaroakeun kana samemehna. Lamun samemehna apa tadi ban apa deui. Lamun samemehna nasab deui. Lamun samemehna jer deui. Lamun samemehna jajam deui. No, tanda lam yakum jajam di wayakun oge kun jajam. Kunaon sebabna? Karena aya wau dia. Tah eta masalahna. Wau eta berarti ciri-ciri lapad yakun diatapkeun kana lam yakum. Berarti wa yaqud dinaonkeun jajamkeun jajam yaqud lam yakum jajam yaqud wa yaqud ge kudu jajam itu nya. Banu laman eta make wau teu kudu make lam make wau ge cukup eta setiap make wau kan diatapkeun saruakeun yang itu berarti naon ngabuang lam. Nih ya dina jurumna aya lam, eta mah maksud secara edana lamun diayakeun make lam padahal teu make lam oge nya geus jelas aya wau udah sabar tadinya itu wa yaqud lam yakum wa yaqud. Nah jadi wa yaqud barisna kudu jajem karena diatapkeun kana lam yakum. Nah mudah-mudahan urang sadaya kumadangun keterangan dieu nya urang sing paham kana masalah ilmu nahu yang terutama lainnya nyata bab naon bab atas ini paham kana bab atas amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.